Hari hubungan Panjalu jeung Galuh kumaha? Apan Panjalu teh disebutna ogen soko Galuh. Soko teh tihang Galuh. Aya Panjalu teh disebut ogen Poronggol Galuh. Aya nu libatkeun sangnat kalamrod Pajajaran disebut ogen Pajajaran Nagara. Pamina lawang nusa ogen di ditu jelas. Aya maung simbol naon, aya naga simbol naon gitu. Oh itu tinggal. Karena tak aya hubungan antara Panjalu jeung Galuh. Ulah ningali belegederan juga sistem kanagaraan zaman ayeuna provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Henteu. Di sana Galuh jeung Panjalu batasna lumbung lain, tapi sistem tritantu. Eta keneh konsepsi sistem kanagaraan disebut Pajajaran. Hari Poronggol Galuh naon? Sama begitu tuh kan seueur peneman-peneman sepuh, peneman-peneman kolot taruhun. Nah, makanya disebut Poronggol Galuh, tempat parahian Galuh. Tepat Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Sunda itu merupakan ageman, ideologi, kasiliwangian, kasundaan. Galuh ranuna lamun bupati presiden. Pakuan useur dayeuh ibu kota. Pajajaran sistem hukum, sistem kanagaraan, sistem sajajar sapajajaran mengajikeun antara dua karatuan jeung karesian disebut pajajaran. Jadi kan ai karatona mah disebut Sri Bima Puntana Rayana Madura Suradipati. Kan urang kudu dipecahkeun eta oge sistem fungsi. Sri Bima naon fungsina, Puntana non fungsina, Narayana non fungsina, Madura non fungsina, Suradipati non fungsina, kan eta pupuskeun gitu.